Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Cium Wanara. Zaman baheula aya hiji kerajaan gede di Pulau Jawa disebut Kerajaan Galung. Kerajaan ieu diparentah ku Prabu Pramanikusuma. Prabu Pramanikusuma ngabogaan pamajikan dua. Pamajikan kahiji namina Dewi Naganingrum, sedangkeun anu kadua namina Dewi Pangrenget. Raja Pramanikusuma tos lami nyuhunkeun pidua ka Gusti supados dipaparingkeun putra. Tapi tos lami dua pamajikan teu didengeunna. Sanajan geus getol menta kanu maha kawasa tapi pamenta teu dikabulkeun wae. Geus lila marentah kerajaan raja mutuskeun pikeun petapa serta sebab eta anjeunna ngalawan mantri favoritna nyaeta Arya Kebonan, menteri anu dipercaya ku raja di kerajaan. Hiji poe Arya Kebonan datang ka kerajaan pikeun yang hareupan raja. Arya Kebonan uningeun yen raja keur istirahat ngagoleh kamar. Teu noleh hate kacidahan jakal teu bisa langsung nyang hareupan raja. Kusabab anjeunna panginten anjeunna sare Arya Kebonan alhamdulillah. Bade nikmatnya janten raja sagala dilayana teu kawas kuring sanajan geus gawe lila tetep pun jeung senang mana teuing bagja lamun kuring janten raja. Raja nu ngandingeun keluhan Arya Kebonan nuwat hudang anjeunna. Anjeun hayang jadi raja Arya Kebonan. Duh raja abdi hampura satu acana. Sugan teh raja nuju sare di kamar. Arya Kebonan rewas teu kaukur. Teu nyangka raja ngadenge pangaduana ngarasa dosa Arya Kebonan teu bisa ngajawab pananya raja. Upami anjeun leres-leres hoyong janten raja, sae kuring bakal masihan kerajaan kuring. Salami anjeun tiasa ngajalankeun pamarentahan anu adil sareng jujur. Abdi hoyong tapa, abdi percakeunkeun dua ratu abadi. Ingat anjeun kudu bertindak bijaksana salaku raja. Duh, hapunten abdi raja tina kasalahan hamba ka anjeun ieu. Tapi lamun emang raja percaya jeung daeng masrahkeun kerajaan Galung pakuan ka kaula, tamtu kaula bakal nurutkeun amanatna. Syukur atuh lamun anjeun daek jeung ngarasa siap ngajalankeunna ti mimiti wengi ayeuna ku disaksian ku lengser abdi nyerah karajaan abdi. Anjeun abdi gentos nami anjeun janten Raden Galuh Brahmawijaya Kusuma. Sapartos dipasrahkeun raja enggal-enggal ngalias dipayunna Arya Kebon sareng lengser. Engke raja sang Permana Dikusuma jadi Brahmana ngaranna Ajar Sukase. Arya Kebonan kacida bunga ganti ngaran jadi Raden Galuh Brahmawijaya Kusuma. Ayeuna manehna geus jadi raja beunghar, sedangkeun lengser sasama menteri ayeuna kudu nyembah anjeunna. Lengser, ayeuna maneh kudu neungel goong jeung bewara ka rakyat yen raja sang Pramana Dikusuma geus jadi ngora deui. Jeung inget lengser ka kuring anjeun
Anjeun dilarang pikeun nembongkeun rahasia, lamun ngalanggar maneh ku urang pasti dipaehan. Nuhun Raja, abdi bade ngalaksanakeun parentah anjeun. Lengser kalayan hatena rada keul ningali rajana neunggelan goong. Sajongjongan lengser neunggel gong bari ngabewarakeun yeuh raja geus ngora deui. Masyarakat Galuh pauan kabeh percaya sabab maranehna oge nyaho reun raja teh jalma sakti. Raja Galuh Pakuan nu anyar ngarasa dirina kawas geus poho kana talatah permana di kusuma. Dina hiji poe Dewi Naganingrum jeung Dewi Pangrenyep datang ka raja. Tujuan datang dua permaisuri teh bakal nyaritakeun ngeunaan impian maranehna tadi peuting. Gusti, tadi wengi urang ngimpi urang duaan. Kungsi ngimpi sarua urang ngimpi kaparungan bulan murag dina pangkuan urang. Nurutkeun saurang brahmana ngaranna Ajar Sukaseri, urang duaan bakal boga anak lalaki. Naon? Mustahil. Lengser gerak teang Ajar Sukaseri pikeun nyahang hareupan kuring ayeuna pisan. Nuhun Raja. Baginda anu rek ngeunggeurkeun Raja Sukaseri geus sayaga putrina. Raja marentahkeun kadua permaisuri pikeun nahan dua kuali dina beuteungna sangkan ketinggali keureuneuh. Hampura paduka ieu brahmana anu ngaranna Ajar Sukarasi datang anjeun ari kabonan raja. Heueuh anjeun Sukaresi, coba tebak naha dua permaisuri abdi reuneuh atanabi handeup. Muhun reuneuh Gusti. Bedaan eta budak lalaki atawa awewe budak kuring. Mumutkeun titinggalian hamba anu jahil, dua putra raja duanana lalaki. Raja ngambek kawah nu ditalian kana beuteung, dua pamajikanna langsung ditinggalkeun. Pajarkeun Sukaseri jempe tetele amarahna teu tamat di dinya. Geuwat manehna ngajong kuali eta nepi ka kampung anu kapuragan kawali disebut Kampung Kawali. Hahaha, anjeun bener-bener ngaganggu kuring. Abdi bakal bunuh anjeun. Ujug-ujug Sang Prabu nyebut Prabu nyabut keris tuluy ditusuk ka Ajar Sukaseri, tapi mujijatna keris eta bengkok. Naha keris ieu jadi bengkok? Naha raja hoyong abdi maot, upami kitu abdi bakal maot. Ki Ajar Sukaseri langsung tapa, awakna langsung murat kana taneuh. Sedangkeun nyawana balik deui ka Gunung Padang. Kahareupna Ki Ajar Sukaseri bakal jadi naga anu dingaranna Nagawiru. Sebab dingaranna Nagawiru oge
pedah warna biru. Di kerajaan aya kahiji kajadian anu aneh anu diomongkeun ku Aja Sukaseri tetelena bener. Dua permaisuri lengser hamil. Saenggeus 8 bulan Dewi Pangrenyep ngabarkeun hiji putra Sang Prabu masihan eta budak teh namina Haryang Banga. Sedangkeun Naganingrum can ngalahirkeun. Sang Prabu merasa aneh sebab geus 10 bulan Naganingrum leuneuh tapi teu aya tanda-tanda ngalahirkeun. Dina hiji poe Baginda datang ka Naganingrum nganjang ka pamajikanna. Naha anjeun cerik dinda, kunaon anjeun ngajadikeun anjeun sedih parantos kieu. Abdi sedih sabab geus 10 bulan orokan anu kukuring dikandung teu acan lahir ka dunia ieu. Samantara eta orok Dewi Pangrenyep geus lahir. Sabar dinda dina waktuna orok nu dikandung oge bakal lahir ka dunia ieu. Urang kudu loba ngadoa kanu Maha Kawasa sangkan lahir orok nu dikandung leuwih gampang. Saenggeus raja ngahibur Dewi Naganingrum, ujung-ujung jabang orok anu dikandung dina kandungan Naganingrum nomi. Hei Brahma Wijaya seueur janji anjeun didikan Jilapi anjeun sok ngalanggar hal-hal anu kejam. Moal lila deui kakuasaan anjeun langsung pondok. Aya suara anu jero beuteung. Kejadian aneh si Jablay. Kejadian aneh si Jabang Bayi ngomong eteh ngajadikeun Raja Kacida ambekna jeung sieun ku ancaman eta Jabang Bayi. Manehna hayang meunang leupas tina petuh jeung ancaman manggihan cara pikeun ngalakukeunna. Manehna ngagero jeung menta turun ka Dewi Pangrenyep sedangkeun dipasihkeun jeung orok Dewi Naganingrum. Punten Baginda aya naon raja manggil hamba. Pangrenyep anak anjeun Haryang Banga anu bakal ngagentosan abdi ka hareup. Oh leres raja, upami kitu kuring bunga pisan pikeun anjeun. Tapi upami Naganingrum ngalahirkeun putra anjeun putrana kedadi palikeun kawalungan. Nuhun Gusti, abdi bade ngalaksanakeun parentah anjeun. Kalawan gumbira Dewi Pangrenyep langsung ngalaksanakeun parentah salakina serta nyusun strategi sadaya karaji dilarang ngabantosan Naganingrum ngalahirkeun. Kabeh kudu ninggalkeun imahna nalika Naganingrum ngababarkeun. Saenggeus leuneuh salila sataun Naganingrum neangan paraji tapi teu nu kapanggih sadayana parantos mangkat atas parentah ti Dewi Pangrenyep anu timburu.
Aduh, betul abdi mulus. Ini nyeri. Jika abdi bade ngalahirkeun ayeuna. Dewi Pangrenyep anu ngadengep Naganingrum rek ngalahirkeun datang pura-pura nulungan. Oh, Naganingrum anjeun bakal ngalahirkeun anak anjeun bakal dilahirkeun. Hayu, abdi bakal mantuan anjeun ngalahirkeun. Naganingrum teu acan terang kumaha jalma ngalahirkeun. Ceulina ditutupan kapas bari panonna ditutupan lawon. Naganingrum teu ngarti terus turut kaparentahan Dewi Pangrenyep. Teu lila Naganingrum ngalahirkeun budak lalaki anu kasep. Orok eta gancang diasupkeun kana kandaga dibere endog hayam. Sanggeus eta orok asup kana kandaga tuluy dipalidkeun di walungan Citanduy. Orok anu dipalid dilaporkeun ka raja eta anak anjing. Punten Raja, kuring kakara mantuan Dewi Naganingrum ngalahirkeun orokna, jeung katinggalina Naganingrum ngababarkeun anak anjing. Naon? Naganingrum ngalahirkeun anak anjing. Leuser. Muhun Gusti aya naon? Gerak bunuh Dewi Naganingrum. Kajadian ieu bakal jadi aib pikeun karajaan. Muhun Gusti abdi bade ngalaksanakeun perintah langsung. Sanggeus kaluar ti karaton ngarasa hariwang jeung bingung. Turut teu boga hate rek maehan Naganingrum. Naha kuring teu boga hate pikeun maehan Naganingrum sedangkeun manehna oge ratu bager. Punten ratu, kaula dititah ku paduka sangkan maehan ratu, tapi kuring teu boga hate pikeun maehan ratu. Abdi gaduh ide pikeun nyalamatkeun ratu. Kumaha lamun ratu cicing dileuweung? Mungkin kuring bade ngawangun gubuk pikeun ratu ku dileuweung. Hatur nuhun. Anjeun bager pisan lengser. Anjeun masih hoyong ngajaga abdi tina kakajaman raja. Kewajiban abdi ngajaga kulawarga kerajaan ratu. hiji poe kandaga anu ngandung orok ngalangkung ka walungan Citali. Kandaga katewak dina bumi. Pakakas pamaya ipatan bisa urang tepu anu dicicingna deukeut walungan. Isuk-isuk aki balangtara jeung minggu langsung ikut ka bumi. Tadi peuting hiji balangtara mimpi kapuragan bulan. Numutkeun kepercayaan maranehna mimpi kapuragan bulan, hartina maranehna bakal meunang rezeki.
Manehna duaan pikat tepi walungan pungguna drai dibuka aya kandagaan sareng nalika kandaga dibuka aranjeunna leuwas. Aki, tinggali aya orok di kandaga. Orokna lucu pisan. Nya nini rok ieu lucu pisan. Ayo urang bawa ka ieu mah. Nini balantara bunga kacida orokna langsung dibawa deui. Gugukna dileuweung orok anu mampuh napi perawatan asik. Teu aneh orok teh tumbuh sehat. Sababaraha taun ti harita orok anu kapanggih di walungan ayeuna umurna 17 taun. Aki jeung Nini nyaah pisan ka manehna. Hiji poe eta budak milu Aki balang ngantrang neangan kai bakal dijual ka kota. Sabot si Akina keur sibuk neuteukan kai, anak Akina nempo manuk luncat dina dahan. Manuk naon eta Aki? Ngaranna Ciung Wanara. Eta sae nya? Heueuh alus kunaon kitu bari ieu terus linglung kana ngaweanana. Budak masih jempe bari neutepan tangkal. Manehna jumping sabudeureun nu budak teh dipikawanoh tuluy nanya di kasih Aki. Sato naon li eta Aki? Wanara monyet. Aki langkung sae upami nami dua sato eta dihijikeun janten nami abdi. Oh nya sae pisan. Jadi ngaran anjeun Ciung Wanara. Saenggeus meunang kai cukup duanana balik ka imah babarengan. Dina hiji poe Ciung Wanara menta hayam adu ka Aki balantara. Ciung Wanara, Aki kuring hayang-hayang aduan. Naon menta hayang aduan? Aki teu boga hayang aduan cu. Aki mikir sakedapeun sebab hanjakal pisan teu bisa menuhan pamenta Ciung Wanara. Gitu aya endog hayang ieu pungkul nu ku urang dipigaduh. Endog naon endog? Pikeun naon endog? Ieu endog teh anu dipalikeun barang maneh keur orok di kandaga. Pikeun nying leuleuman endog ieu indit ka Gunung Padang sarta menta bantuan naga wiru. Oh nya Ki, hatur nuhun nya, abdi bakal nyandak nasihat Aki. Ciung Wanara kacida bungahna ngadenge parentah Akina. Tuluy indit ka Gunung Padang pikeun neangan naga wiru. Saenggeus endogna ngahetes serta jadi nu. Ciung Wanara kacida bungahna. Saenggeus balik ti Gunung Padang, Ciung Wanara nanya ka Eyang Balantara. Ki, saha ari bapa jeung indung kuning sabenerna? Kumahna cara abdi tiasa ngawaler atarosan budak ieu? Tapi sakuduna budak ieu kudunya hot di mana asalna.
Ki naha jempe kuring nanya saha induk jeung bapak kuring nu sabenerna. Cium Rama Anjeun sang permana di Kusuma Raja Galuh Pakuan. Padahal ayeuna raja lain bapana. Bapak abdi Raja Ki nya muhun anjeun turunan Menak Galuh. Teras abdi hoyong ka karajaan nepungan Raja Galuh Ki. Aki nini pamitnya mungkin abdi bade buih deui pikeun ngajemput. Aki sareng Didi saatos sagala urusan abdi parantos rese. Muhun anaki. Awas anjeun jaga dirinya. Aki jeung Nini sedih pisan ditinggalkeun ku anak asuna anu dipikanya tur dipika cinta salila ieu. Saenggeus meunang restu jeung mawa jago adu, Cium Wanara indit ka tanah Galuh Pakuan. Hei Anjeun, tong gogoro ka dieu hareupeun karaton. Engke lamun raja ngadengieun aya nu ribut hareupeun karaton pasti bakal paeh maneh. Abdi hoyong yang harupan raja bejakeun ka raja maneh yen Cium Wanara hayang papanggih jeung raja. Eureun muhun abdi bakal ngadukeun anjeun ka raja. Hapunten raja, aya hiji jajaka anu kasep keur ngacapruk hareupeun karajaan, manehna hayang nepungan raja. Naon? Kunaon eta pamuda ngaganggu payunan karajaan kuring? Gancang sitah sumping ka kuring. Muhun Gusti. Punten raja, ieu jajakan nu ngarusuh di hareupeun karajaan. Leres raja, abdi sumping bade nepungan raja. Hei pamuda, saha nami anjeun sareng ti mana anjeun? Nepangkeun abdi Cium Wanara putra Aki Balangtarang sareng Nini Balangtarang di desa Sunten. Naon maksud datang ka dieu? Jadi kieu Gusti, kuring boga hayang aduan anu aneh hidungna reuleuh sataun. Sayangna teh kandaga anu leuwih anehna samemeh megar ieu endog geus kumayangan di walungan. Baginda inget kana Ganingrum anu keur ngandung sataun. Sementara eta Dewi Pangrenyep geus nyahoy yen anu ayeuna aya di hareupeuna nyaeta putrana Ganingrum, anjeunna sumping pikeun males dendam. Hahaha, anjeun hoyong ngadu hayang jeung kuring. Hayang kuring mah can pernah eleh ku hayang nu lain. Hayang kuring ngaranna jelung, hayang anjeun pasti eleh. Naon tarohana? Lamun hayang abdi eleh, abdi rela ngorbankeun nyawa. Tapi sabalikna, upama hayang raja nu eleh, mugi pasihan satengah karajaan Galuh Pakuan pikeun abdi. Oke lah, abdi satuju sareng saran anjeun. Kusabab Raja Galuh Pakuan merasa yakin hayang jagoan bakal menang, Raja Guragiru nyokot hayam jago papalantaran serta dituturkeun ku Cium Wanara.
Mamimitian dua hayam jalu dilepaskeun pikeun ngalawan. Adu seru antara hayam Cimonara jeung Galuh. Iya yang tadi siapa? Hayam rajana eleh pae saked hayam rajana eleh dipacok ku hayam Cimonara. Kurang ajar hayam kuring eleh ku Cimonara. Najan kitu kuring kudu narima eleh ieu sarta minuhan janji kuring. Abdi bakal minuhan janji abdi. Kuring masrakeun satengah wewengkon karajaan Kaciwanara, nagara anu kulon. Samentawis anu wetan abdi serahkeun ka Hayam Bangga putra abdi. Sareng ka masing-masing abdi masihan gelar Prabu. Dina hiji poe Cimonara nu geus nyieun penjara besi keur ngurung jalma jahat ngajak Prabu Brahma Wijaya Kusuma jeung Dewi Pangrenyek mariksa penjara nu Prabu Ratu mangga tinggali ieu rohaga panjara. Eta luyu jeung katampuan teu pikeun kamar panjara mangga lebet Gusti. Muhun nya kuring pariksa ieu panjara. Hahaha, alus asup ka jero. Lamun anjeun geus di jero kuring bakal langsung dikuncikeun eta palto panjara. Sanggeus rengse rencana jeung sisaat pikeun ngahukum Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek, anjeunna tuluy nyaritakeun kalakuan Brahma jeung Pangrenyek ka rakyat kerajaan. Hei orang Galuh Pakuan, dangukeun yen raja maneh Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek nu kejam ayeuna geus dipanjara di karaton. Rakyat sarua Hore! Abdi ngahaturkeun nuhun pisan raja. Pasti nagara urang ayeuna bakal aman. Saatnya istirahat di rumah. It's time to have some rest. Alusan maneh Ciwanara mamancarakeun bapak jeung indung kuring. Kuring bade ngalawan Ciwanara. Kuring bade ngajalankeun pemberontakan. Hayam Bangga ngambek pisan ngadenge bapakna jeung indungna di penjara. Pertarungan seru antara Ciwanara jeung Hayam Bangga. Hei Ciu, kuring bakal ngalawan anjeun. Abdi henteu ridho. Anjeun nyiksa jeung sareng bapak abdi di penjara. Hayu gelut, ayeuna kuring bakal ngahancurkeun anjeun. Hayu kuring gelut dilaksanakeun terus berang jeung penting. Ujug-ujug muncul Prabu Permana di Kusuma
diiringi ku Ratu Dewi Naganingrum serta Ua Batara Lumsu. Hariang Bama jeung Cingwanara. Eureun taruh kieu. Pamali ngalawan dulur sorangan, anjeun dulur. Dulur kami anu marentahan ieu tanah. Cingwanara digaluh jeung Hariang Bangga manten walungan Brebes Nagara Anyar. Jeung muga-muga ieu walungan jadi wates jeung ganti ngaran ti walungan Brebes jadi walungan Pamali. Pikeun nginget-nginget duaan yen Pamali ngalawan ka dulur sorangan. Sumangga Dewi Pangrenyek sareng Brahma Wijaya anu bisa disebut Arya Kebonan dipenjara ku dosa-dosana. Sanggeus ngadenge keterangan bapana, Cingwanara langsung ngajemput nini-nini balantara sadayana hirup bagja di karatona anu saterasan di ngaranan Pakuan penjara. Saprak harita ngaran walungan Pamali teh katelah Cipamali dina basa Sunda atawa Kali Pemali. Pamali anu hartina tabu atawa dilarang dina basa Sunda jeung Jawa. Sakieu di kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemana lagi? Kami di